para petinggi Republik Indonesia bagian Garut. Kita ketemu Bapak Kapolres yang ganteng kalem. Ada Pak Penjari juga yang super gimana gitu? Gimana Pak? Lah Gimana, Pak? gimana itu bisa dua konotasi loh? Iya, gimana yang bagusnya? Bagus apa yang jelek? Lah iya dua konotasi, protes gua. Wah. Ini Pak, kalau di kampung Bapak itu jati kasiliku junti kira-kira apa? itu pohon jati itu semakin tua semakin keras, bahwa di dalam suatu perbuatan semakin tua akan semakin bijaksana. Ya. Nah, karena kekerasan pohon jati itu dianggap bahwa kekerasan yang sejati. Guys, keren guys. Ini versinya Wong Jombang. Guys. Kalau di Jawa, versi bahasa Jawa. Ojo dume. Ojo dume, catat ojo dume. Jadi, Itu maknanya sama nggak? maknanya sama, bahwa seseorang itu kita harus selalu tawadu. Tawadu. Ojo dume itu Tawadu itu umpamanya orang Sunda mah cara mawa duit. Ya, oh. Tawadu. Beda. Cara mawa duit. Beda tuh. Intinya ini ya, kalau di dalam Pakai bahasa Sunda lah Pak. Kita kan Combro. inti nama, kalau misalnya kita melihat daripada peribahasa, ningali karena peribahasa notabene bahasa Sunda pun abdi Iya. nepangkeun nepangkeun heula Kenalin, nepangkeun. heula abdi teh orang Sukabumi. Oh, Sukabumi guys. Kita diberikan Hari paribahasa notabene ya sing kieu we nanti bahasa nama urang sadaya nanti kan hidup di dieu teh tidak lama. Tidak lah. Lami-lami pisan, tos aya waktosna. Cuman Sehat. waktosna kapan ya kita Sehat. sadayana urang mah tercentra. Iya. Sehat. Ayeuna mah sing rajin-rajin we berbuat baik. Oke. Berbuat nu baik ka batur, tong sujud ya. Harus selalu positif kepada orang sadayana, ka sahapun. Ya intina mah harus bisa memberikan masihan naon positif, halus ya, dan terugi atuh ya, terugi lamun kurang mah baik ka batur insyaallah urangnya dapat menjadi kebatur di kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang wargi sadaya nu di mana wae ayana, di suklakna di siklukna, nu jauh di pelemuran, nu anggang di perkotaan. Tepang deui sareng Abah dina ngawangkong wartos nu atos-atos. Urang cobian kalebeus jigana aya sesuatu. Sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu yang ada di hatimu. Wow. Alhamdulillah. Ieu namina balkoni. Saur orang Sunda balkoni teh jigana ieu duka tapi teu apal. Cigana mah jauh kainya. Balkoni teh balkon. Jadi bangunan nu aya di luhur di tihangan. Nah, disebutna teh balkon jigana kita tapi teu apal. Balkoni kape. Jadi kape nu aya di luhur. Tapi ieu kan dihandap teu apal. Urang tanyakeun ka nu bogana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kadang wargi sadaya, wargina Abah di mana we ayana. Ieu nu gaduh balkoni. Penasaran cek seboga pukur balkoni teh jigana moal jauh tina balkon. Balkon teh hiji tempat nu posisina aya di luhur aya tihangan. Leres teh? Terus kita. Nah namina bet balkoni.
namina balkoni. Ya, Namina- karena kita punya spot di balkon. Di mana di balkon itu orang bisa nongkrong, ngobrol sambil menikmati udara di Garut dengan view-nya ke Gunung Guntur langsung. Tah, kadang wargi sadaya kitu pangaruh nu disebut jati kasilih ku junti. Bahasa sorangan, bahasa indungna geus poho. Dalila teuing di letter B. Jakarta gitu loh. Padahal mah pituin asli kelahiran Garut tah orang Pasundan. Ruming we di bawah ngomong. Ta eta salah sawios konten nu dibahas jati kasilih ku junti. Jadi ulah sekali-kali lamun bisa mah nya balik deui karena bahasa indung. Tapi da teu naon teh bisa ketang. Bae we suka-suka we. Oke, kanca mitra sadaya kadang wargi tepang deui, lain tepang deui teu geus tepang. Urang mages bosen tepang jeng abah teh. Ayeuna aya hiji deui. Urang taroskeun jati kasilih ku junti versi milenial tengah. Kalau henteu budak henteu. Urang tepangan Kang Tanto. Kanca mitra ieu sekretaris PHRI, namina Kang Tanto. Namina juga Jawa-Jawaan, Tanto Sudianto Reja. Suwe ora jamu, jamu kodong telo. Sudianto juga Jawa, tapi duka orang taroskeun we engke. Kumaha Kang? Siap. Waduh, ieu naon ieu? Enggak bos, ya enggak bos. Ah, ieu naon ieu? Kopi Garut asli. Kopi Garut asli. Teuneun heula kopina, urang ngobrol heula. Seperti biasa, Abah rek nyemponan janji. Awas ulah robi deui, kumaha deui rek jalir janji. Urang taroskeun jati kasilih ku junti. Nah, eta babasan sebuah kapungkur, istilah jati kasilih ku junti. Kira-kira kumaha pamendak milenial tengah? Kan ieu mah kolot teu budak henteu. Poho teu buka kamu sila jeung pari imam. Intina mah jati kasilih ku junti teh ulah nepikeun kaseret ku zaman meureun. Kasret ku zaman. Jadi urang teh boga nilai-nilai anu diwariskeun ku karuhun urang. Salah sahijina minangkana Salah sahijina minangkana mah eta mah erek dina babasan, erek dina perjalanan, erek dina produk. Ai produk kapan boga ieu lain. Gahot kan. Tah ieu naon ieu? Ieu jigana kanca mitra sadaya ieu moal tebih kalimatna babasana kahot oge. Mun tadi merek HP ngaranna balkoni, ternyata eta teh balkon, bangunan di luhur make tihang asalna. Ayeuna ieu kahot. Produk oge, produk naon ieu teh? Kopi Garut Kopi Garut. gahot. Nah, ini salah sahiji ngamumule bahasa Sunda anu ditempelkeun dina produk. Oke, jadi supaya ulah Telingeutkeun. jati kasilih ku junti. Jadi ieu di lemburna sorangan ya. Minimal budak urang sarerea kan. Bah, naon ieu teh kahot teh tah urang Oke. bisa. Nah, ini salah sahijina. Salah bahasa nu aya dina undak-unduk Sunda, dina bahasa di tataran Pasundan. Jadi merek karepan jeung teman nu keur dibahas ku urang ti kamari. Salah satu di antarana jati kasilih ku junti. Si Kang Tanto nyieun kahot cenah supaya boga jati diri. Yen produk ciri mandiri orang anu aya di Garut teh salah sahijina kopi. Nah, kopi Garut teh kasohor cenah ti baheula. Tapi kadienakeun pernah ngaleungit kopi unggulna Garut teh. Nya tadi teh meureun nincak dina paribasa jati kasilih ku junti. Produk lain we nu boga ngaran padahal produk urang nu dibawa. Kitu Kang bener teu? Bener. Tak kahot teh. Ieu teh ngandung filosofi anu jero. Naon di antarana? Di antaranya teh berarti anu ngapi milik produk ya ge bukan tanggung jawab moral. Keur milih meureun lamun dina kahot itu dalam dina bentuk produk, Hah? berarti tina kualitas ya kudu bener. Karena kahot sorangan kan lamun aya 10 jawara datang tah hiji jelema si eta. Alah we eta mah cenah geus kahot tah. Ah, unggul pisannya. Dinu alus aya nu paling alus. Jadi anu unggul aya nu leuwih unggul, anu punjul ieu pinunjul gitulah bahasa urang mah meureunnya. Geus karahot lah ulah cak kitu.
Mundur kahot. Mundur si eta mah kahot. Alah, mundur ku kopi kahot mah. Lieur urang. Oke kanca mitra sadaya, masih dina Jati Kasiliku Junti, salah sawiosna dilarapkeun ku babasan nu nembe. Dina undang-undang bahasa nu tadi aya kalimat anu bisa diambil hikmahna. Di antarana supaya ulah Jati Kasiliku Junti sadayana kudu komitmen. Kudu sarua boga itikad keur ngaheyeuk dayeuh ngolah nagara dimulai tinu leutik tempi kanu gede. Jadikeun heula ciri mandiri, ciri anu utami naon nu dipiboga ku urang. Lamun kopi sok sing tanggung jawab jeung merek-merekna teh kudu ngajati diri gitu. Kudu nyurup. Lain yang merek Kakak kenca eusina kakatuhu tah. Jadi we datang produk batur. Keheul we lamun nu batur geus maju nu urang tinggaleun teh bongan saha atuh. Jadi eta salah sawios di antara Jati Kasiliku Junti. Tetap di channel Abah, urang teu neun di handeuleun sieum, tunda di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun. Hatur nuhun.